Incuing. Ah. Hop, sok cerutan. Bisa, masuk. Apa tuh cuing balik jadi teteh anjir. Cuing anu balik di Cianjur apa tuh? Cuing nang mobil teh ya. Jadi tak sengaja ya, jadi di sini ada trompet. Kumang Ardi langsung dicobaan itu ternyata tidak jauh beda ya mari ya. Wah, ieu mah halus. Halus ya. Apa ieu produk Mang Ardi? Sanes ieu mah produk ti urang lembur. Sesepuh ya ti sesepuh. Sesepuh. Kalkun ieu mah. Oh. Beda. Bedanya. Tapi aya lamun kahan apa tapi bisa di sana kumaha urusanna ieu? Incuing. Ah. Nong. Noning, gini kan aya cengkar. Incuing. Nah, jadi guys, sebelum kita perung ya biasa ngopi heula. Kebenaran ya pakarna trompet ya Mang Ardi ya. Kaum milenial tapi geus kakoncara lah. Gitu. Dina perkawis trompet mah. Jadi aya komunitas trompeter. Tah, apa coba colokeun. Teh basana teh sareng ieu teh. Teh. Tetet. Caroge harita ka Sukabumi. Oh, nya. Nya ada nyari jos. Cenah teh geus caroge kumaha teh di sana? Di luar mah tegaduhnya. Kare alusnya tuh India. Udah bergilirannya. Berat tuh India. Bibir atanya. Hanya atuh. Gitu. Tah untuk empet ieu tina naon mari? Empetna tina daun kalapa. Daun kalapa. Si ieu bulu hayam. Bulu hayam? Maksudnya bulu hayam kumaha maksudnya? Aya sempana teh. Jadi guys urang review guys ternyata unik ya. Oh bulu hayam teh berfungsi ya. Itu bulu hayam itu. Nah, ieu teh bulu hayam ieu ditalian ku benang. Bulu hayam. Oh, sedotan bulu hayam. Gitu. Nah, make bulu hayam supaya bulu hayam teh kan teuas. Dibentuk ku benang. Sedotan leueur, mun sedotan mah leueur. Lesang ngoleset. Heeh, agolosor upami ieu mah teu seuseut gitu. Terus cara ngurusnya kumaha eta? Disimpan. Disimpan. Oh, calan oge. Mau ada calannya. Calan. Di Shopee aya teh? Aya di Shopee. Aya dina Shopee. Ardi Tarompet hiji 23 aya. Aya di Shopee ya. Aya di Shopee. Lajada henteu. Di Lajada mah henteu. Shopee unggul. Aya sareng Shopkes. Berarti trompet lagi aya di Shopee. Aya Shopee Nas. Aya Untuk trompet sama ekip pangawasnya seberapa mari? 800.000.
Dalam serbu udah bisa jadi langsung cerotek pokoknya. Tanu ieu tah. Tah. Nah Mang Ale. Tanu ieu tah. Maksud cerot teh Mang Ale. Cerot teh geus luar biasa gitu. Lain negatif we kana cerot. Ah ieu tah, Mang. Nu ieu. Nah, iya berarti nah guys, jadi buat trompeter di mana we ayana nya. Jadi tinggal di kepoan di Shopee-na Ardi hiji 23. Ardi tarompet. Ardi tarompet hiji 23. Jadi ngicalan full siap tempur pokoknya namanya. Pokokna mah rek nada dasar naon gitu. Ieu Ayo dasar C. coba nih suruh panawan ya. Tuh. Ayo suruh panawan ya. Ieu teh nada dasar teh di C ieu teh. La sama dengan C. Nada dasar C. Ima kojonya kojo Mang Ardinya juga nanya. Di depan. Di favorit. Iya nada dasar C surupan C. Cik ieu surupan naon ya? Ternyata unik oge nya. Ternyata mari untuk bikin trompet cigah kieu ngabutuhkeun waktu sabaraha lila ya? Nah, hiji teh saminggu. Tina hiji jiga tiap pake kieu teh saminggu. Kan ieu mah jelasnya kayu ge. Kayu ya masa dayana. Terbuat dina kayu naon ngambilna? Ieu tina kayu surian. Surian. Kadang-kadang ieu sono keling kadang-kadang jati. Berarti amis bujurnya surian wae mah nya. Nya surian. Oh. Ieu ieuna Ieu tina batok kalapa. batok kalapa, cuman dibentuk deui ge. Oh hebat ternyata Mang Ardi teh bukan hanya untuk perform di panggung wae. Ternyata memang produksi trompet oge. Jadi buat kalian yang mau beli tinggal dikepoin di Ardi trompet hiji 23. Nambah hiji 23 tuh kudu tambahan jadi 10 gitu, hiji 23 10. Tidak pusing. Heuh. Tino heula urang. Ayo nol tak kebawaan. Tong tino urang langsung hiji. Lamun teh normal lila deui. Aduh, rumah tangga ge teh nol mah. Wah. Bener. Berat di luar lama geus rumah tangga mah guys. Rumah tangga teh 05 wah. Soalnya Minang ti nol wae teh nya. Lamun geus 3 mah pan ka ditu na. Ai Pap Sani rumah tangga seberapa kali? Rumah tangga. Tong di eta privasi eta. Oh, privasi. Apa memang bujangan kene nak? Hah? Bujangan kene. Di luar bojangan. Di luar bujangan. Bujangan mah di luar ya. Elah, beres bisa. Oh, alok kalian. Alokan. Iya ya, Cepahmi oge alumni ya, ente alumni ya masih kan di SB ya? Alok. Lain. Ente di SB ente. Di mana tuh? Alok. Di rumah. Tong ceurik atuh. Sok tah. Kumaha? Sok. 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 Tinggi di alun-alun. Dicanda. Gapuranan. Daerah. Saya ketemu segenah gitu ya tak ada. Oh. Dudading. Kurang. Oh. Dudading.
Aya Der. Nyokot aku sadus. Keren lah pokoknya sukses Mang Ardi ya. Sukses terus ya dalam karir trompeterna ya. Cenah cek beja untuk komunitas lagi geus loba banyak Mang Ardi teh. alhamdulillah barudak aya we. Penerus. Memang milenial teh keur rame aya teh di kalangan. Jadi geus teu eranya kan ai baheula mah kan aki-aki hungkul trompet teh. Heeh. Bahkan tepikan ka kararemu nya baheula mah. Ayeuna mah budak ngarora hungkul nya. Ayeuna barudak ngora, ayeuna mah gesaranna geunah ayeuna. Tipu banget. Bisa trompet bisa tiup nih. Bisa. Ya bi aja ada tuh kudu bisa naon da. Kayaknya lah. Kumaha ada sih? Apa hajat? Budaya sarana Pak. Nah itulah sedikitnya tutorial tata cara untuk bermain trompet teh seperti itunya. Terus untuk bawahnya juga enteng, jadi bisa dipotong, bisa dibagi 3. Jadi untuk masuk untuk ditenteng pakai tas kecil juga bisa ya Mari ya. Pokoknya mah anu pesan berarti kumaha carana Mang Ari? Pesan tinggal di DM atau tinggal dibuka channel Tarompet Kencan di YouTube atau langsung ke Shopee Tarompet juga dulu. Ya, mantap. Tapi lamun di sana internet mah lamun langsung door to door Langsung diajar. aya diskonnya, coba aya plus nah dibelajar langsung. Ya, langsung. Oke, siap. Thank you ya. Sukses terus ya. Plus. Udud.